Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah naga yang jawab salam semoga menjadi calon-calon ahli surga. Buah salam buah rambutan nu tengawal salam kaciri nuju nundut ayak nundutan soalnya tirisnya. Buah rambutan sareng beti kentang narundutan bari mikiran hu Masya Allah. Beti kentang sarang buah danas ya Allah nu garada hutang pamugi sing enggal lunas. Nu amina tarik sigana teh rada badag hutang masyaallah. Masyaallah tabarakallah. Melap jati di tengah leuweung icaleun ka Sukajadi bilih tadi aya keneh nu malaweung urang cang uihan sakali deui. Siap? Semangat, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa qafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadinil mustafa. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma auhayna ilaika adittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qul a'idhan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughunna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilma yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'ulah. Al-ayah wal hadis sadaqallahul azim wallahu a'lam bil muradihima. Al-mukarram pengjajab acara pengatur waktu hormatin pribados mamaku mewasa jungjang kerawatna pemerintahan desa Citikur tadi wiji-wiji anu sami sehomal hormatin pribados ahinal kiram al-mukarram wal muhtaram kang kiai dua-dua kang kiai di oge sebagai al-ustad qori nu sami-sami hormatin pribados para sepuh, para pini sepuh, para alim ulama wal juama, para kiai, para ajengan, para asyatid, para hujaz dari wiji-wiji anu sami-sami hormatin pribados. Wabil khusus sahibul fadilah, sahibul wasilah, sahibul hajat, pangresa Bapak Agus miwah Ibu sekolah wargi anu sami-sami hormatin pribados, mustamin wal mustamiah, bapak-bapak nu lelenggah nu garagah sana sepeda di karopeah nanging abdi yakin ieu jalmi-jalmi nu rajin aribadah ka Allah pamugi ditambih-tambih barokah Allah. Ibu-ibu,
para pemuda, para pamudi, remajawan remajawati, santriawan santriawati, khususna anu marinuhan kana kursi janten ikhlas, janten mustami dina raga tolabul ilmi anu alhamdulillah rabbil alamin dina hajatan pangrasa Bapak Agus miwah Ibu Susi diayakeun nyaeta siraman rohani anu keng kehormatan Al-Faqih Ali Al-Ghazali di Cinembeui Lebak Wangi. Pamugi janten-janten hiji wasilah tur sababiah lungsurna barokah karidhoan ti Ilahi Rabbi. Amin kitu la ilaha illallah. Teu kenging koret-koreting ku amin mah. Apakah ibu terpesona dengan ketampanan saya? Asa kasep we cenanya. Puji nu utami urang saking ka zat Ilahi Rabbi. Wirena alhamdulillah dina ieu wengi urang sadetiasa bersilaturahim dina raga tahadus binikmah walimatul haitan. Pamugi-mugi ruangan orang sadaya dina ieu wengi singa jantenkeun lungsurna barokah sehingga ieu desa ku Allah dijadikeun ku Allah desa baldatun thayyibatun warbun ghafur. Amin. Salawat miwa salam mugi salamin dikucur gulunturkeun dikocor golontorkeun ditetep tur direnggenekeun ka panutan agung jungjunan musti kaning alam nabi yang terpilih rasul nu pinunjul baginda nu utama hiji hamba nu panghebat ibadahna anu diarep-arep panggupaina yen urang dilebatkeun kana golongan umatna anu diarep-arep sapatul ujmati mantena yani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Tehilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tur tabiatna, tur mudah-mudahan sing natrat ka urang sedaya salaku umatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Salajengna ngaturkeun timpah sewu nuhun. Laksa ketika bingahan jazakallahu khairan katsir wa ahsanal jaza ka pangarsa Pak Agus miwah Ibu anu parantos masihan kehormatan kepercantenan sekaligus menjadi jembatan dakwah kanggo abdi. Alhamdulillah Al-Fakir dina wengi ayeuna tiasa bersilaturahim ku kudrat iradah sareng ikhwan ahwat anu aya di Citikur. Pamugi-mugi urang sadayana dina riungan wengi ayeuna dijanten ku Allah sebagai ibadah silaturahim. Amin. Kairing jadah doa anu kahiji pamugi-mugi hajatanana Pak Agus miwah Ibu sakulawargi ditampi tur barokah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau korbankan baik materina, tenagana, emutanana, waktosna sareng kelelahna janten hiji ibadah sedekah jariyah anu keng imalan beripat leganda ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalawan mudah-mudahan kalebet kana ayat anu difirmankeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aoskeun ulah jamaah. Halo. Aoskeun ulah. Ka panjang ka pondok. Resep kanu panjang. Panjang umur, panjang rezeki, teu kenging ngeres teuing otak urang. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mah jamaah teh siga seueur walaupun serap jujur ku lampu kamera. Tapi nu beulah di nu poek mah itu padu ya Allah. Duka husu duka nunutan eta teh. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun.
alladzina amanu jalmi-jalmi nu riman. Abdi yakin jemaah semuanya ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada iman dalam dada, tidak ada takwa dalam jiwa, badai naon ka dieu? Betul tidak? Mending di bumi ngarengkol merongkol nyonyo ore mot atawa nyonyo HP, mending tiktokan bari langkarakan. Betul tidak? Tapi ku sabab ada iman dalam dada, ada takwa dalam jiwa, rek idhur surur ngabingahkeun sohibul hajat. Karena maaf, bukan kameramen yang melancarkan acara ini, bukan kiai anu diagung-agung, ajengan anu diajeng-ajeng yang melancarkan acara ini, para jamaah rahimakumullah. Da walaupun abdi tos diundang secara resmi sina mayunan kursi kosong mal tulus ramahna sing disebut kiai stres. Betul tidak? Beledak beledug jamakna, mana canukul bukan sembarang canukul, calik bukan sembarang calik. Saur Nabi, man kharaja bi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Orang yang ngeriung di makom ilmu, duduk di makom ilmu, dia sesungguhnya di mata Allah lagi jihadun fisabilillah. Alhamdulillah nupang agengna jihad teh fisabilillah teh nyata bapak hajat sakola leureuseun teu alladzina amanu wa hajaru jeung orang-orang yang suka hijrah. Upami urang naluntik wanci milang mangsanya Kang Kiai ayeuna teh kaping 28 Zulhijjah. Walaupun sangat diprihatinkan, urang Islam mayoritas yang ada di Indonesia apal keneh 31 Desember daripada 30 Zulhijjah, akhir tahun dan menjelang tahun baru 1445 Hijriah. Loba nu teu apalin, boro-boro meser kembang api. Kanarina kaping 31 Desember mau rame di mana-mana nini melita rompet. Leres teu orang Islam padahal mah teu bangga karena bulan Islamna, teu bangga karena bulan Hijriahna. Jalmi-jalmi nu hijrah. Sanes hijrah tempatna, sanes hijrahnya eta padumu kanana teu citikur ngalih kasih ka sumber jaya sanes, tapi cang pindah cai pindah kilempangan nu tadina lalai karena perintah Allah, diajar taat semangat menjalankan ibadah kepada Allah. Nu tadina resep keneh maksiat cang diajar lebihan eta maksiat. Betul tidak? Betul tidak? Wajadu fisabilillah jeung jalmi-jalmi nu berjuang ngabela agama Allah. Pak Agus Mama Suci ngabela agama Allah itu bi amwalihim wa anfusihim surah Allah, boh ku dirina boh hartana. Itu orang yang semacam itu a'dhamu darajatan ing Allah, bakal diangkatkeun darajatna ku Gusti. Alhamdulillah, hoyong diangkat derajat ku Allah, hoyong diangkat derajat ku Gusti Allah. Ikhlas salik di dieu, ikhlas salik di dieuna, malah ngambek, malah ambekan. Alhamdulillah, malui bade cek piraku canukul we nepi ka enjing di dieu. Hatur nuhun, mane bageurting panitia teh apal bahwa kiai teresep kana susu. Nuhun Kang. Lanjut teh di kamana tadi teh jihad fisabilillah. Ini jihad fisabilillah apa hajat sekeluargi. Sabab abdi percanten Pak Agus bukan tidak mampu mengundang artis ibu kota, bukan tidak mampu mengundang Dewi Persik dengan goyangan gergajinya, bukan tidak mampu mengundang artis Ayu Ting Ting dengan lagu naon terbaru teh? Hah? Eta nu baheula alamat palsu mah ya. Wah jujing. Betul tidak? Tapi Pak Agus sakula wargi hoyong nenden ka deudeuh nunda ka nyaah. Sae hoyong
jiadah pidoa nun ke bidoa kanu tuang putrana Ananda Rapa. Apa yang Pak Kiai sampaikan tadi mudah-mudahan diijabah ku Allah, menjadikan Ananda Rapa pengantin sunat, menjadikan anak-anak yang soleh, amin. Bari jeung hoyong nenden kadeuh nunda kanyaan ka masyarakat Citikur margi dengan wasilah mantena alhamdulillah wengi aya diaikeun di Citikur min sya'airillah nyiarkeun siar Allah. Bari jeung alhamdulillah diaikeun pangaosan tadi tos dibika ku Teh Yuyun KDI nyaeta ku auntan sholawat dan qasidah, disambung deui ku Kang Kiai Ustadz Qori nyaeta dengan lantunan firman Allah dalam ayat suci Al-Quran, jeung insyaallah ke disambung ku sholawat. Insya jihad teh ku harta boh ku diri. Bapak ibu urang sareng kudu harta sok ku diri nya kersa di dieu mangsalaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang saya jalmi nu garampil lalempang ka makom ilmu maka bageto bakli gampilkeun lalempang lebet ka surga. Ieu urang luhur cicing bae, la ilaha illallah. Hoyong lebet surga ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita masuk ke surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nalungtikeun diri mariksakan awak mah asa teu pantes. Naon sababna? Diri teh geuning lamokot ku dosa. Betul tidak? Betul tidak? Mudah-mudahan we dosa orang dihapura ku Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Teras hapunten anu kasuhun laganggu cukup rujar hapunten kata dakas sadayana Al Fakir Ali Al Ghazali padumukan di desa Cinembeuy kecamatan Lebak Waing Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah status di dieu mah bujangan. Ari di bumi mah istri nembe hiji, putra parantos 3, incu parantos hiji, berat badan 82 kilo, nomor sepatu 42. Mani imut cenah kitu tahun. Tahu pami bapak ibu bade ka Kuningan kota lewat kulon mangga mampir ke padukan abdi nyaeta di sebelah alun-alun balai desa Cinembeuy eta bumi nu pangalusna tanu kuring eta. Mereka cida. Terus nu kadua hapunten ka para ulama guru-guru abdi sadaya ngangge metode ieu nyaeta metode nada dan dakwah. Tapi para mubalik Jawa Barat adanya memakai metode nada dan dakwah teu pisan-pisan mau mencampur adukan antara hak dan batil, karena batil itu udah jelas, hak itu udah jelas. Tapi semata-mata ima panyepungkul upami nyayur mah penyedap pungkul supados naon, supados teu boring, supados teu jenuh. Betul tidak? Contohna eta kunaon, eta digayot-gayot eta naon eta teh balandongan berarti siga nu burut eta teh nya leres teu sabab nganggosen tingali warnana, aya warna gold, aya warna krem, aya warna biru. Betul tidak? Dicampurkeun geuning jadi alus sabab seni. Aosan Quran ge indah, begitu indah, begitu luar biasa, sabab nganggosen gitu. Termasuk coba angguan ibu harerang nu koneng, nu uping, nu hideung eta teh nganggosen. Termasuk para mubalik Jawa Barat pakai metode nada dan dakwah hanya ungkut panyepungkul supaya untuk membalan seni-seni barat sabab diakui atau tidak anak muda khususna ayeuna masih keneh tertarik dengan seni-seni barat daripada seni-seni anu aya di urang. Komo identitas kita sebagai seorang muslim kalintang teu etisna mun urang teu seneng kana lagu-lagu kana seni Islam. Betul tidak? Abdi bade sholawat, bade wios tapi nganggo musik, tapi sanes bade ngajak joget ke si bapak, ngajak goyang ke si ibu, naudzubillah bade ngajak sholawat cuma nganggo musik. Siap ngadangukeunana? Mohon ngan upami ningali ibuna YouTube mah upami abdi nuju sholawat biasana sok disalawer. Nah YouTube ya mah ada di Citikur teu biasa mah tuh. Ada sholawat yang luar biasa. Yasir lana untuk ada. Mudah-mudahan ini sholawat menjadi kunci pembuka barokah untuk desa ini. Amin. Yakin kesadayana.
hajatna aya teu? Oh ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat, sallu ala Nabi Muhammad. Ilahana ya ilahana ya sirlana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu nu tiasa mangga iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an وافتح قلوبنا وافتح قلوبنا على تعلم علوم يا ربنا يا ربنا يا فتح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا فتح يا عليم Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabbi, matur nuwun, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Bagi kami buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu. Subhanallah, tabarakallah, matur nuhun Iwan Ahwat, Nuairi Citikur, keluarga besar Pak Hajat, masyarakat sadaya, Ibu Majelis Ta'alim rahimakumullah, jazakumullah mahal kasiran wa ahsanal jazaa. Ilahana ya ilahana ya sirlana umurana
wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah qulubana ala ta'allumi ulum ya rabbana ya rabbana ya fatahu ya alimu ya rabbana ya rabbana ya fatahu ya alimu. Masya Allah tabarakallah. Hatur nuhun bunda asa disunatan deui abdi teh loba nu nyecep. Resep teh laguna Pak Bu. Halo, resep teh laguna. Bulan? Oh lagi? Ya Allah, mun ibu wios ting padahal mah. Oh mangga. Ibu ek nanya ka dieu. Subhanallah, matur nuhun ibu. Jamaah teraskeun jamaah. Halo carantik saroleha calon surga teruskeun. Alhamdulillah teh acan tunuh teh acan terus tabu sabar deh. Oh teu acan-acan-acannya si mu siang keneh mu oh ongkota sewengi teh ya masih sore mudah-mudahan saneking barokah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin. Bapak ibu sadayana sami-sami kusim kuring dipihormat. Itulah metode nada dan dakwah. Matur nuhun sedekahna katampi mudah-mudahan digentosan ku Allah dengan beribu-ribu lipat barokah dan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dihajatkan oleh Bapak Ibu sadayana ya Allah mudah-mudahan keing pangijabah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal amin ya robbal. Bapak Ibu sadaya jamaah rahimakumullah anu sami-sami kusim kuring dipihormat. Teu urang kampung teu urang kota teu nu miskin teu nu kaya teu sepuh teu anomna teu nu sakedik teu nu seueur putrana pasti mendambakan dan punya cita-cita ingin mempunyai keturunan nu soleh sareng soleha. Betul atau tidak? Leres henteu? Bahkan Masya Allah Bapak Ibu sadayana Nabiullah Ibrahim alaihi salam Nabi anu ulul ajmi, Nabi anu luar biasa, anu teguh pengkuh ajeg panceg kaimananana, teunggut kalinduan tegedag kaanginan. Tapi anjeunna ge masyaallah diuji ku Allah teu ngagaduhan putra, teu ngagaduhan katurunan, ngadoa tiap mangsa nuhun tiap waktu 10 tahun nembe diijabah ku Allah ngagaduhan putra. Betul tidak? Nepi ka doana ge doa Nabiullah Ibrahim teh urang sadayana tos nyaeta maos dina Quran. Arapal teh doa Nabiullah Ibrahim? Halo. Robbi ju'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sok didoakeun tara anak teh. Pak Kiai cenah abdi mah teu tiasa ngadoana ku bahasa Sunda wios henteu mangga teu sawios-wios boleh-boleh saja sabab ari Allah ma innallaha samiul basir. Allah mah maha ngadangu maha ningali kana kaayaan umatna. Betul tidak? Mana doakeun anak teh ya sadayana ngagaduhan cita-cita yen anak teh hoyong anak anu soleh, anak anu wiguna, anu tiasa ngangkat derajat ibu ramana di alam dunia, bahkan ngadoa ka Allah mudah-mudahan pagi itu di akhirat jaga anak-anak urang tiasa nungtun urang lebetkan surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan hoyong gaduh murang kali anu soleh teh bukan semudah membalikan telapak tangan, susahna luar biasa leres henteu.
Ari cita-cita mah hayang boga anak anu soleh, anak anu tilawat, anak anu taat ka Gusti Allah. Tapi kadang-kadang anak teh aya nu wangklang, bengal, nakal. Leres henteu? Komo da dicontohan ku indung bapana pan masya Allah aya nama indung teh loba keneh ngomeh HP daripada ngomeh Quran. Leres henteu? Sok tanya kana awak, talung ti kana diri, urang loba muka HP ta muka Quran. Maca HP ta maca Quran. Ari anak teh padahal masuk didorong sina ngaji, di sina diajar ngaos. Ari indung bapana perebut remote kana drama Korea, aya nu kitu di dieu. Padahal sabenerna ari anak teh cerminan keur urang. Lamun urang hayang ngabogan anak anu soleh, wayahna urang ge talung diri pariksa awak. Cek Umar bin Khattab, hasibu angpusakum qabla ang tuhasabu. Harisat awak maraneh memeh kitu dihisab ku Allah. Geus nepi ka mana kewajiban urang sebagai orang tua? Apa sih kewajiban orang tua kepada anak? Saur Kanjeng Nabi, min haqil waladi alal walidi salasatun asya'a. Hak anak, kewajiban orang tua satengahna aya 3 perkara. Ya sabaraha wa urang tonggoh aya sabaraha aya 3. Nu kahiji ayuh sina ismahu idza walada. Nu kahiji budak teh bere ngaran anu alus ketika dia lahir. Mere ngaran budak teh ulah padunimu bae kena-kena keur usum riweuh dibere ngaran si riweuh. Atuh jadi lurah riweuh, jadi RT jadi guru riweuh, jadi ustad la ilaha illallah. Ieu mah aya mere ngaran budak teh kadang-kadang kena-kena bapana tukang dagang nangka di pasar dibere ngaran si beton. Coba jadi kiai, pan tadi mah enaknya. Lamun ngaji abdi di daerah Bekasi, daerah Indramayu, daerah Subang, Pamanukan, marilah kita simak tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ali Al-Ghazali. Enak. Coba marilah kita simak tausiah dalam acara Takbilik Akbar yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Kiai Beton. Asa gorengnya leres ente, betul tidak? Ente enak. Ieu mah padang mere ngaran budak ya Allah. Bapak aya naon mah? Pan mamah teh lahiran teh poe Salasa nya. Mamah teh ngalahirikeun poe Salasa, ari wowoton poe Rebo, bapak pan Jumaah cang hijikeun Salasa Rebo Jumaah jadi sarboah. Aya ngaran sarboah di Citikur. Atuh pan sarboah mah sarboah parawan centil. Emutkeun kana lagu eta. Lamun ditaros langsung nyirintil, kabeuki mak ngadahar emping tangkil. Lamun peuting osok ngajualan nu nyentil. Nauzubillah. Ya ilaha illallah. Bo ulah ngahijikeun ngaran indung jeung bapak. Sok lamun ayeuna Pak Agus jeung Teh Susi dihijikeun pan jadi si Gusi. Bener teu? Ngaran budak teh beureun si Gusi da jeung Agus sareng Susi. Untung teu dihijikeun. Hampura Pak Agus. Lanjut ulah ya teh. Naon nomor hiji teh tadi teh? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pasihan nami anu sae ketika dia lahir. 7 hari kita beri nama, bila mampu akikahkan, karena semuanya yang terlahir itu tergadaikan. Kira tebus ku akikah, kalau laki 2,
dengan 2 kambing, kalau wanita 1 kambing. Betul tidak eta teh? Pak Kiai abdi mah cenah da sepuhna teu kapungkur teu mampu bari jeung teu terang. Kumaha lamun ayeuna abdi ngakekahan sorangan? Mangga. Sok. Ger akekahan anu can diekahan ku kolotna mah. Ngan padu mencit domba bae. Ulah hayang diayun. Awak sakitu 80 kilo eks anu ngayuna. Engke we diayun anak keranda. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayuhsina ismahu idza walada, bere ngaranu alus ketika dia lahir. Tapi inti dari hadis ini, penjabaran dari hadis ini, maksudna pepeujeul eta kolot ulah ngabebanan kana kahirupan budakna. Non sababna aya paribasa paku teng manuk teng anak meraku kuncungan uyah matara TS kaluhur, betul tidak? Buah mah tararag-rag jauh tina, ada bahasa kayak gitu. Jadi intina eta si kolot ulah ngabebanan. Budak pamuda ganteng luar biasa, soleh luar biasa, tapi lamun bapana tukang maling hayam, eta budak kaciwit kulit ke bawah daging. Padahal miwarang maling henteu, ngadukung maling henteu, komo lamun nganter maling henteu, tapi budak pasti bakal ke bawah. Hana caraka data sawala, kelakuan bapana kabawa ku anakna. Disebat ayeuna intina ayusina ismahu idza walada teh pepeujeul eta kalakuan kolotna, kalakuan orang tuana pepeujeul justru anu bisa mendukung dalam kehidupan anak-anaknya. Betul tidak? Eta budak teh gantengan yang keparawan. Ada cek indungna teh itu anak saha? Anak si anu. Aduh, mimih mah teu sudi abdi-abdigan teu suka aprak-aprakan sarjana memang ganteng siga Arjuna. Ganteng siga artis oge. Naon sababna? Bapana tukang maling hayam. Mimih embung disebut boga besan maling hayam aw. Ya. Maksudna ayusila ismahu idza walada tepala fadenya. Tapi coba lamun kolotna orang yang berharga, orang yang berjasa seperti mamaku, beliau itu terbaik di Citikur, berjasa di Citikur, walaupun tukang diomongkeun komo masalah bansos, boro-boro pakuna RT kaseseret, lurah kababawa kabagi hantu. Betul tidak? Nu ngomongkeun ngayah ieu mah di Lebak Wangi di desa mi. Komo eta pas dulu lurah nu kenging menang da dulurna, kan aya bahasa gitu, betul tidak? Betul tidak? Mohon ada program pemerintah Jumsih, Jumat bersih, cek masyarakat teh itu be kanu kabagi PKH jeung BPNT. Karena saya bagian dari pemerintahan kabupaten. Mohon diketahui semua bansos yang datang dari dinas sosial itu tidak ada rekayasa dari desa, kecuali BLT DD. BLT dana desa disahkan oleh BPD, oleh tokoh masyarakat termasuk pemerintahan desa. Kalau itu tidak adil, itu tidak benar, patut didemo itu pemerintahan desa. Eta pelah bansos Allahu Akbar. Panas saya ngecena kanggo jali mah ngajina. Ya, sangat akan mewarnai kehidupan keturunan kita. Jangan wariskan akhlak-akhlak yang tidak baik, sabab bawa bakal kacibit kulit ke bawah daging. Betul tidak? Betul tidak? Mudah-mudahan orang sadayana anak-anak orang menjadi panghias dalam kehidupan kita, pelengkap dalam hidup kita, pencepat karena hidup orang. Insya abdi bade nyusu heula. Bu abdi bade nyusu wios. Nuhun. Mal ngambek, mal nyarekan, nuhun. Mal diusir abdi nyusu iya ada nyusu ka ibu, nauzubillah teuing.
Komo aya nini mani GR nya suka uing cenah naudzubillah. Coba eta si nini nang karak pan siga dadar enom, lamun dongko pan siga pelendung betus, lamun nyangikir nyelap kana kelek eta si aki ge neangan kamana cocoan aing pan kitu. Abdi mah nyusu ieu ulah GR. Ya Allah. Ari seuri geus mun batur eureun urang milu eureun ya. Tapi Ustadz boleh enggak kalau ceramah kita seuri? Boleh. Justru sangat aneh batur seuri manena cicing keur nyeri huntu ta cengcelengan. Disebut cengcelengan da usik eta jelema teh. Seuri esah asal aya batur. Nah, nu bermasalah seuri sorang. Aya di situ kurun sok seuri sorangan. Ngayah ayeuna mah. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Abdi bade ngaletela Teh Yuyun Ayunda silakan. Abdi bade. Kehidupan dunia berputar mewarnai nasib manusia, suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan dunia tiada
hati sedih, pedih sangat pedih. Cobaan tumpah tindih silih berganti. Luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Roda kehidupan dunia berputar, mewarnai nasib manusia. Suka dan terkadang duka. Dalam kehidupan dunia tiada insan yang bebas dari cobaan. Baik bagi si miskin ataupun yang kaya, baik bagi jenaka atau yang terkaya. Lain orang lain ujian, itulah keadilan Tuhan. Sedih hati sedih, sedih sangat pedih. Cobaan tumpah tindih silih berganti. Luka hati luka dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Ada Yuyun Ayunda dengan Roda Kehidupan. Resep teh laguna jamaah. Waladhi khalaqal azwaja kullaha, hirup mah sapasang sapasang. Betul tidak? Oh. Termasuk dalam kehidupan, kadang susah, kadang bunga. Leres henteu? Bapak Ibu nuju barungah henteu? Halo nuju bunga. Alhamdulillah. Walaupun di Lebak Wangi loba nu ngeluh, Kang Haji, Masya Allah abdi mah keder ieu loba nu hajat teu kaitu. Oh sami abdi mah jujur lamun loba nu hajat teh bingah bakal nambahan astagfirullah, bakal nambahan amal. Mereka cuda. Termasuk abdi ticina mah enak kaci tikur teh bade nambahan dulur. La ilaha illallah. Gusti nu Maha Agung eta kana duit we, kana duit ya Allah. Allahumma sholli ala, Masya Allah, Muhammadin tibil qulubi wa afiyatin. Ikhlas satu, ikhlas. Wa nuril absari wa dia
wa ala alihi. Masya Allah, semangat sholawatnya semangat. Ibu bari nyeusu sholawat esah, bari ngagoreng tempe sholawat esah, bari nyapu sholawat esah. Ieu mah bari sasapu teh isuk urang sare lulungu keneh neng nong neng wow meng atuh deng neng. Katanya hoan si ibu tuluy kuring ka dapur mawa gelas niuh kopi gek diuk dina kursi ngamparkeun udud jeung kopi tuluy kuring nyuruput kopi sakolebat asa ngimpi. Waduh ya Allah, apal nu kitu mah. Apalah itu menjadi ingat ka mantan. Punya mantan? Ya Allah, hari mantan mah ganteng. Hari buka salaki mana belewuk. Mata jero, kumis rogok, huntu tonggar. Loba mantegaan ongkoh 2 bulan teh disikati najis teh. Aya nu kitu. Ilah. Astagfirullah, anda taufatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Tunuh. Jujur Pak abdi mah tunuh. Atur nuhun mana ieu panitia dipasihan susu sareng kopi walaupun bukurna mah teu aya. Baheula keur dikobong Ciherang we nyong kieu. Ayeuna mah ni ting bukur-bukurna. Sok ngawaredang ngaropi. Karena pengajian mah ngopi esah udud esah nunutan esah leres ente. Lanjut naon nomor hiji tadi teh? Astagfirullah, disangka teh hari rub keneh pasihan nami anu sae nya teu tiasa taroskeun Kangang Kiai. Nah minus saya teh termasuk Allah pun sendiri mempunyai nama yang luar biasa dan banyak dengan kita kenal yang namanya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Sok nurutan Abdurrahman, Abdurrahim, betul tidak? Abdul Fatah, bagus ya. Walaupun atuh upami nami Khadijah nami istri mah, walaupun di urang manggeus ngaranna Khadijah alus jadi si Ijo, Rokayah jadi si Eco. Leres henteu di Sunda mah kitu ya. Ayushina ismu ida walada. Nomor 2. Halo. Nomor sabaraha? Apal-apal nomor. Ayeuna teh apal abdi ngajamin ibu bapak uih pasti bakal apal. Nuti kulon balik di ka kulon, malu ujug-ujug balik ka wetan. Ya. Nomor kadua yu'alimuhumul kitaba idza aqala. Budak tanu kadua ngagaduan hak dibere pendidikan kuno jadi orang tuana, kuno janten sepuhna sing alim, sing pinter, sing ngarti kana kitab anu bisa ngajawab tangan. Kitab naon atuh? Kitab suci Al-Qur'an. Amin ya robbal. Jadi sanes kewajiban ustaz, sanes kewajiban kiai ngajar ngaji ka budak, nuduhkeun sina kenal ka Allah ka budak, nanamkeun sina cinta ka Rasulullah ka budak. Jelas mutlak kewajiban orang tuanya, ayah dan ibunya. Pak Ustad atuh abdi mah da teu tiasa titipkeun ka kiai, ulah hargaan keneh hayam. Di ditu mah aya nu darongkap barudak, otong anak saha, abdi anak si anu, bade ka dieu bade naon, hoyong diajar ngaos Kang. Alhamdulillah hayu bager. Loba nu teu nitipkeun acan budak diajar ngaji teh di kulon mah. Di dieu kumaha?
padahal mah coba lamun nah ari kana hayamnya mohon biiroh reka ke Jakarta aya Ceiroh apunten Ceiroh ditambut namina Ceiroh teh bade mangkat ke Jakarta tatangan teh Cina ya Inah aing isukan rek mangkat ke Jakarta oh mohon wa kumaha tuh wayahna hayam aing pang parabankeun ieu hutna ieu emberna ieu buruhna datang ke Jakarta teh mihiroh teh nelpon Inah euy aya naon Pak hayam aing geus di Paraban enggeus cida teuing ya Allah kana hayam jam 2 can datang sa RT di teangan eta Pak RT hayam abdi mendak teu nu mana nu Borontok nah di anak Parawan kena kabogohna boga Nmax kena kabogohna boga motor gede ingkeun teuing jam 8 peuting ayeuna can datang oge da jeung calona da jeung kabogohna padahal diancam ku Allah keur kolot nu model kitu bapana dianggap dayus ku Allah. Siapakah dia yang dayus? Adalah orang yang diharamkan ngangse seungitna surga boro-boro asup ka surga. Naudzubillahi min dzalik. Pun on caricing wae teh. Anggur mah kieu upami hayang barokah mah bageur dongkap ka Pak Ustad, Pak Kiai, ka guru ngaji. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Ibu? Hapunten Pak Kiai abdi teh bade ngarepot, abdi teh gaduh putra parantos 5 tahun. Nanging da eta teh masa-masa berlian saur Pak guru teh mah masa-masa cerdas. Mana wayahna Pak Kiai abdi teh bade nuhunkeun tulung ka Pak Kiai. Nuhunkeun tulung naon Ibu? Pangeusieankeun hatena, pangeusieankeun otakna, wayahna pangtuduhkeun kana agamana, pangtuduhkeun kana agama Allah, pangkenalkeun ka Allahna. Keun beuteung Pak Kiai abdi nu ngeusian. Ari Pak Kiai dahar sadinten sabaraha kali. Abdi mah datang tuh Bu kadang 2 kali, lamun loba nu hajat aya beda 8 kali mah. Ari Pak Kiai dahar sareng naon? Abdi mah saayana we kadang-kadang sareng sambal belada goreng bawang nyari tambahan beupi hayam 2 gitu. Atau ping-ping hayam ulah dietang Pak Kiai aku macek si Ibu bae. Keun bae etang sakali dahar teh 10.000 berarti 2 kali dahar teh 20.000 nya. Mohon sabulan teh 30 dinten 30 kali 20 kan 600. Gampang sadinten di Jakarta GTCF. Wayahna pangeusieankeun otak anak abdi, pangtuduhkeun tauhid anak abdi, pangtuduhkeun kana fikih ibadahna ka anak abdi, keun 600.000 ti abdi sabulan. Aya nu kitu ka guru ngaji di dieu. Boro-boro mana pantes abdi rata-rata ngaji kat padesaan, rata-rata guru ngaji beregang dagingan. Sababna disangkana malaikat, ari ilmu dibutuhkeun, ari kahirupan teh diperhatikeun. Betul tidak? Untungna mudah-mudahan guru-guru ngaji sing parajang yuswana sing barokah. Amin ya robbal. Nu kadua sebagai ibu, halo, sebagai ibu itu adalah madrasatul ula, pendidik yang pertama, sekolah yang paling awal adalah indungna. Menalamun budak hayang soleh talung tik diri pariksa awak eta indungna geus soleh taacan. Ulah sampai ngahayang ngabogan anak anu soleh lamun wani keneh mulak cangkeng ka salaki hareupeun budak. Ieu mah salaki 2 kecap, manehna mah 8.000 kecap, ngadurug-dug eureun-eureunna. Aya nu kitu di Citikur. Nepi ka lieur hulu salaki, init salaki teh, geus eueuh salaki dacan anggeus ngomong nang adrek-dek ngomong sorangan. Belajar jadi ibu yang soleha, ibu yang qanaah, yang menerima dan bersyukur apa dengan rezeki suami. Betul tidak? Tapi da mah wajah-wajah saroleha sadaya ge. Ieu mah tara sina ngambek ka salaki teh tara. Betul tidak? Ulah ningangkeun lagu tung keripik. Ahai tulang bawang, bibir mancung teu boga duit. Kasalaki ngajak perang, la ilaha illallah.
tuh ngakerifik ahai tulang bawang lamun salaki keur loba duit nyebut nage papah yayang. Ada yang kayak gitu? Oh astagfirullahaladzim, nu goreng maya bae. Allah Akbar. Dah heueuh salakina nya kitu keneh. Ari salaki lolobana egois. Mana abdi mah geuleuh ka lalaki teh tersepi najis. Egois sayang menang sorangan. Pamajikan hayang geulis di modalan teu aya nu kitu. Bapak-bapak, wahai bapak-bapak, halo bapak-bapak, cantik itu butuh modal guys. Bising banget pamajikan belewuk siga lap pangmelikeun skincare nu halus nu mahal nu asli 250.000. Setuju bu? Atuh ieu mah naon ari pamajikan hoyang geulis dikekesek bae ari beurang nongeng ngarambe ti sawah peuting. Udah sok tibalik liang oge si ibuna. Coba reka pangaosan udah rangdan. Ibu-ibu arayu mojang-mojang harerang nini-nini sareksi nahon sabab di karudung coba mau dibuka kudungna ngering kiwi kuis malulu betul tidak eta rek yang harupan salaki ari bade ka pangaosan madangdan komo lamun salakina teu milu neuteup eka mah nanya neun lebih aing aya nu ka salaki kitu najis saya. Allahu Akbar. Bu, nah eta mereka yang harupan salaki di ditu ieu mah koyo norok tok 8 iji na punuk 3 deketan biuk balasem aya di Citikur nu kitu atuh salaki teh bohay boro-boro hayang mana enggak we teh ngome manuk. Ori manuk mah di poekun, di mandian. Leres teu? Oh. Komo nu resep nguseup aing mah mending nguseup. Nu sok nguseup di dieu. Abdi mah ngabejaan ka akang-akang nu sok nguseup nya. Geura eureunan sabab lamun nguseup moal maju. Tiga jebur lamun maju teh ya orek ngusup panyeun eta teh naon ngaranna teh eupan naon la ilaha illallah ku daging pindang milihan nu alus kurut ari budak mah menta jajan rek jajan seblak kalah dipolototan ari cek budak teh aing mah daripada jadi budak ieu mah mending keneh jadi lauk. Aduh la ilaha illallah. Didik budak teh tanamkeun Islam di keluarga insya mana sok sakali-kali berjamaah niatan hayang jadi imam keur istrina keur kulawargana 5 waktu sadinten sawengi nu 4 waktu berjamaah di masjid nu 1 waktu sok tanamkan pendidikan keluarga berjamaah di bumi osok tara Allah. Komo dinten Jumat innal yauma jum'ati sayyidul ayam saestuna ari Jumat teh rajana dinten sok Jumat teh bu tanam pendidikan budak teh enjing kene siapkeun ayeuna teh dinten Jumat bageur kasep anaking sok persiapan ka masjid tuh tuturkeun rama hideuk osok kitu tara. Alhamdulillah bapana siap ka masjid siapkeun sajadahna siapkeun kokona siapkeun sarungna ulah siap ulah poho siapkeun kanggo ngeusian koropakna leres henteu kadang-kadang geueuh ting ku receh ka bapak teh bapak engke asupkeun kana koropak ka kulun terang. Allahu Akbar.
bapakna mangkat jeung anak lalaki mangkat ke masjid, ibu mangkat ke dapur toel anak awewe nyai beu ke dapur benaon mama sang masak ek masak naon ben waya di dapur aya sampu pasak sampu aya hui pasak hui teuing sendal digoreng datang teh salaki tas Jumatan rangkul ku ibu osok itu tara rewak leungeunna bapak hapunten abdi ti Jumat kamari ka Jumat ayeuna nuhun gede hapunten bila abdi can jadi istri anu sajati istri anu ngabaktikeun janten suami hapunten osok itu ka salaki boro-boro ieu mah poe lebaran gaya bada jeung salaki pak bada naon bada asar bada magrib poe bada mah kudu khusus nyebo siapkeun kursi ya siga kieu datang salaki calikeun ibu koloyong ka dapur mawa cai na baskom ieu jama teu eling tita di banjur bada ngeuneng-ngeuneng banjur salaki edan la ilaha illallah lain rek di banjur iroh la ilaha illallah nyane nah cai iroh hampura tapi bade ngumah cokor salaki ngumah pean salaki nuhun Allah mamah kunaon nyadak cai sabaskom ek minta barokah Allah apa ek naon eta bade ngumah pean bapak cicing ulah waras sareuri atuh mana eta peana kadiekeun anculkeun besuk salaki teh kana baskom bapak meni jebrag ting suku teh jabaroromeheun jabakulanas eta buluna siga bulu bagong ngongkoh ari mamah terek menta dihampura terek ngawada ka aing sanes kitu bapak abdi teh gara-gara suku jebrag ieu bisa dahar unggal dinten gara-gara roromeheun ieu abdi bisa ka warung unggal dinten hapunten abdi teh nyapa ti Idul Fitri kamari ka Idul Fitri ayeuna bilih seueur kaluputan kalepatan hapunten lahir batin nyuh kana lahunan salaki teh nu make keneh sarung datas ti masjid pak hapunten abdi nya pak mama bapak ge hampuranya ka mamah teh sok ngaluhuranan teu beurang teu peuting ka mamah mere imah mameureun geus bisa bapak teh ngan ngaimankeun hidup can bisa bising bapak teh ditungtu tanggung jawab ku Allah ke di akhirat hampura lahir batin mohon apa sami-sami ngan hapunten abdi teh bade tumaros apa aya naon mama ieu nahana sarung aya nu utek-utekan leungeun bapak ieu kertas beh subhanallah jah iya mah hajaan sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad tunduhnya astagfirullahaladzim upami di dia ngosok nu kita busa barasih bulan tabu dua alah eta kameramen sabaraha kasetennya aduh hapunten Pak Kiai Pak Ku abdi mah ya gayanya begini ya mohon dimaafkan dari ngaji ngadalil bae tere tunduh betul tidak mun guru abdi ti pasantren Kadu Gede ngaji teh bari peureum mawa kitab kuning ari brai teh beunta jama geus eueuh abdi mah teu bisa kitu teh kita harus komunikatif betul tidak nomor 2 teh naon tadi teh astagfirullahaladzim geura bere ilmu sing alim eta budak sing pinter eta budak kana bag-bagan agama insya Allah bu abdi rek nyusu deui da can tunuh apa ibu masih ikhlas berjamaah masih ikhlas alhamdulillah nomor hiji geura pasian murangkali anak-anak urang keturunan urang teh nami anu sae nomor 2 wawuhkeun sareng Allah wawuhkeun ka cinta ka Rasulullah
maka dialah nyata calon-calon anak-anak yang soleh dan soleha, insya termasuk tadi anu diauskeun ku guru orang sadaya Al Mukarram Al Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Hari hayang nepi ka jam 2. Areuneh malah nu ngaji ge meuni awal. Gugulunuk teh kana mik geuning. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Nomor hiji pangresa Pak Agus, Mama Susi. Oke, sadaya orang tua termasuk abdi. Jangan dikira kiai itu tidak punya masalah. Sebenarnya ceramah itu keur ngajebredan awakna sorangan. Karena kiai lebih berat akan dituntut oleh Allah. Apa yang dia lisankan kalau dia tidak amalkan, itu sesuatu yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan nanti di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal. Nu kahiji tanamkeun ka murang kalih teh sing loba syukuran ka Gusti Allah. Aniskurillah, banyak bersyukur ke Gusti Allah, termasuk ayeuna dihitan sanes sepeda kabita ku panyecep sabara baskom kenging puluhan juta, betul. Sanes sepeda sing disebut babah jeung Cina ku batur, sanes sepeda teu umum jeung batur, tapi sababah yang diajar taat ka Allah, ngalaksanakeun sunnah Rasulillah sakaligus nurut tumut anut kana syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Sabab syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam ada 3 di antarana. Nu kahiji melaksanakan ibadah hitan, karena orang yang pertama dihitan adalah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada ulama yang mengatakan ketika berusia beliau 80 tahun, ada yang mengatakan usia di kala usia 120 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Bu nu kadua sadat Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah tahun ayeuna Pak Kuwu di Kabupaten Nukian 1115 jamaah haji. Sapalihna parantos uwih deui ka tanah air. Mudah-mudahan sing kenging haji hajah anu mabrur mabrurah. Syariat yang ketiga Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah melaksanakan ibadah kurban. Kamari di Citikur seueur nu kurban. Sapi aya sabaraha puluh. Kandang domba aya sabaraha ratus. Sigana teh nu bener mah sok loba nu kurban perasaan. Allahu akbar ya Allah. Itu syarat Nabiullah Ibrahim. Mana tanamkeun ka murang kalih urang dede hidup di hitan pedah parantos manjing usia sanes bade nyaeta bapak reus ku agul ku payung butut, tapi satemena nyaeta ibadah hitan rek nurut karena syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukti tina syukur ku sababah yang taat ka Allah, hayang ibadah ka Allah, rela ngucurkeun darah ngabaseuhan bumi pertiwi, rela kalengitan kulit sabagian dina badana ku sabab iman ka Gusti. Tanamkeun ka eta budak. Betul. Termasuk orang bising budak teh ulang tahun. Pak Kiai boleh ulang tahun, lain boleh harus. Bahkan Kanjeng Nabi mah ulang minggu. Kanjeng Nabi setiap dinten Senin sareng Kemis melaksanakan ibadah saum sunnah. Ditaros ku para sahabat, wahai baginda Rasul, geuning kunaon salira sok saum dina dinten Senin kuring keur syukuran ka Allah sabab poe Senin nu dipake ku Allah lahir kaula ka alam dunia. Bukti syukuran Kanjeng Nabi melaksanakan ibadah saum sunnah. Ulah ulang tahun ari ngaku Islam hayang diaku umat Nabi Muhammad, tapi kadang-kadang gayana siga Nasrani sareng Yahudi. Nu kumaha contona?
dar ulang tahun budak teh ulang tahun anu ka 10 meuli kue tuluy meuli lilin angka 10 diseungeut we eta lilin teh geus diseungeut tuluy ditiup sok aya nu kitu nu kasinggung dihaja bo kasinggung teu aduh kasinggung heueuh dihaja bari jeung nyanyi teu ngarti teh happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you mama eta hartina nyaho aing teh nyaho boleh ulang tahun harus carana kumaha carana nurutan Islam kumaha carana bersodakoh lamun ayeuna ulang tahun anak bah ulang tahun awak urang ibu bade ka mana yuk udah eta jama ditanya kecing bae ilah oh ibu kade ti Soledad Allah teraskeun nah urang Islam mah lobakeun sedekah abdi ngahimbau mun tiasa ulang tahun teh ngawudu kaloba tatangga kade sing kaliwat sabelum kaliwat ngomongkeun leres henteu teang anak yatim teang ustad sina mingping doa doa awal tahun doa panjang umur betul tidak santuni anak yatim santuni fakir miskin santuni janda-janda tua komo lamu hebat mah ulang tahun budak bawa ke pantai asuhan apa itu teh geuning murang kali mana cenah sepuhna tos maot ari maot teh naon meninggal ari meninggal naon paeh atuh dedek mah beruntung da bapak aya keneh mohon tuh tingali anak yatim teu aya indungan teh ya bapaan yatim piatu hirup ge di pantai asuhan timbul budak teh sosialna tinggi timbul budak teh kepedulian kepada sesama bakal naik leres henteu satuju lamun kitu satuju bawa nu tah setujueun komo lamun ulang tahun teh manggil sim kuring aya pengajian keren teu atuh keren bisa ibadah ka batur bisa doa bersama leres henteu insya kenalkeun budak teh ka Allah termasuk wayahna ibu ramana wayahna lamun budak hayang resep ngaji ibu ge kudu nyontohan ka resep ngaji jangan jadi orang tua calo terang calo contohna tuh tingali Jakarta Bandung dua deui puguh bus kosong kene ari batur naraek manehna teu milu eta teh jangan jadi orang tua calo teh otong ka masjid dede ka masjid manehna teu sok aya nu kitu astagfirullahaladzim ari pak dede mah bade ari bapak bade moal ka masjid moal bapak mah capek geus kolot ongkoh ari ceuk urang teh komo geus kolot tereh paeh ceuk Pak la ilaha illallah Gusti nomor 3 wajaujatuhu ida adroka nomor 3 tayangan pasangan anak ketika dia sudah dewasa sabab loba nu kabelejog milih minantu budak mah dipondokkeun budak mah dipasantrenkeun kan hanjakal minantu na kabelejog nu kumaha nu kabelejog minantu cang sholawat deui muntangan barokah Allah siap bade nyawer di moal atau CF ahon wios dari teraman ada sholawat dari Habib Syekh ini lama tidak saya putarkan ya Allah wios teraskan Pakku wios Pakku nage rajin pengajian mudah-mudahan barokah Pak
bisa menjadi yang amanah membawa Citikur semakin barokah, Citikur semakin maju, insya ada iya kan ada untuk Anda. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد، ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد، يا حنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله 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 يا حنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد، ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد، يا حنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله 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 يا هلالا 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 يا هلالا.
Cek pira ku tos tarunduheun. Apa memang carangkeun? Apa memang teu apaleun? Cing nu tungtungna we ya hanana coba ka ikhlas atuh. Awas nu teu milu burut sabelah. Ya hanana ya hanana ya hanana. Boleh tepuk tangan untuk grup saya. Hatur nuhun tepuk tangan. Wios selain kau abdi lain japati kudu ditepukan. Lanjut. Nomor 3 teh naon tadi teh? Nomor 3 teh wajau jatuhu idza adroka. Bere jeung teangan pasanganana ketika dia sudah dewasa. Jadi ulah aya bahasa ayeuna pan zaman modern kiai lain zaman Siti Nurbaya muhun tapi bebeujeuh tingali eta calon mantu urang babat duit bobotna. Betul? Boleh kita lihat dari keturunannya, kita lihat dari wajahnya, betul. Dah harus ada cinta, leres henteu. Lamun bareh ningali pasangan orang siga malampir, nahun, ya karena ada cinta. Termasuk ibu-ibu cinta ke bapak-bapak anak. Halo, cinta ke suamina, cinta. Kalau cinta telah berbicara, jauh terasa dekat, susah terasa nikmat. Cek budak ngorak tai kotok diletak asa coklat. Terpercaya letak isukan. Karena udah ada cinta. Rasa cinta pasti pada makhluk hebat teh. Sejak lama sampai ini tetap suci. Palinter orang dia mah. Miara domba teh 2 arapal domba bikang 2 nana. Ayeuna geus ngalobaan aranakan. Aduh eta sajalmana keur nyaritakeun domba jalma teu nyambung si uama. Oh sahajaluna, oh ceuli abdi nu budeg. Haru eta si ibu nyang hunjar kada aya sireum. La ilaha illallah. Nu nyang hunjar pangaosan mun pake nyang hunjar di surga. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Teraskeun ulah 10 menit deui nya. Naon sababna cenah tadi orang tua harus ikut campur menentukan minantuna. Sabab loba kejadian anakna jebolan pondok, anakna nyaeta seorang alumni fakultas perguruan tinggi ngan hanya kal kablejog milih minantu. Contohna gaduh anak lalaki engke teh Ananda Rapa ya. Engke teh Pak Agus sareng Mama Suci teh boga gelar lamun Ananda Rapa gaduh istri teh gelarna naon mitoha. Naon mitoha teh mimiti nampa hasil. Lamun minantu mimiti nampa tugas. Tugas naon? Keur ngabina kulawargana, keur merhatikeun kahirupan kolotna. Jangan salah, anak lalaki boga indungna. Anak awewe dikawinkan boga salakina, itulah aturan Islam. Tapi lain saeutik ayeuna anak lalaki ku sabab soleh, ku sabab diberi pendidikan, boga rezeki mere ka indungna, tapi balik ka imah dibaeudan ku pamajikanana. Betul tidak eta teh? Kadang-kadang ayah salaki berehan ka indungna, cek pamajikanna teh bapak, aa ulah hayang kawin jeung neng, kawin be jeung indungnya neh. Jama teu boga agama eta. Padahal justru lamun minantu anu soleha mere tur ngelingkeun ka salakina
akang aa urang teh lancar usaha lain pedah urang pinter tapi ku sabab Allah ridho kunaon sabab mamah jeung bapak ngadoakeun ka urang meumpeng jumeneng ka emut kade lamun istrina engke urang Sumber Jaya si aana boga penghasilan 10 juta sabulan alungkeun ka Citikur 1 juta ka Sumber Jaya 1 juta 8 juta pake kebutuhan urang hebat henteu mun kitu ari ieu mah kakolotengan ngusahkeun ge saumur-umur geus ngurus anakna nyakolakeun nguliahkeun ngurus produksina incuna diasuh ku ninina betul tidak milu sakola deui ka PAUD babarengan jeung ninina mana aneh ongko budak PAUD tapi geus haruisan aya nu kitu di Citikur komo anak komo incu geus 3 nu hiji di ais nu hiji di tungtun nu hiji nu lompatan geblug labu heueuh iraha nyarangkeun kolot sok emutan ku urang ya apalagi ada pesan nih dari Allah iya tunuh Wios teraskan Wios lah jam sabaraha lah ya rugi bandar lamun laila teuing aduh nyawer ge geus anggus duh hapunten abdi mah loba heureuy ibu nya ngahapunten ka abdi dari ngaji teh dikeun tunduh leres teu nuhun ngan kade ada pengalaman abdi bu nya kusabab loba guyon ibu teh terngiang-ngiang nepi ka imah teh seseurian sorangan ngalungkeun kerudung jilbab gekjupna kursi cakakak seseurian inget karena tadi nu dibahas ku kiai salakina teu milu disangka kasurupan salaki mawa cai saember ka kamar mandi dibanjur eta pamajikanana padahal inget kana pengajian seuri cukup di dieu we nya nuhun ka imam ulah seuri sorangan awas abdi bade naon tadi ya Allah ya Rabb Bismillahirrahmanirrahim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughana indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah kuring nu ngaji kuring nu nemalan tidak teuing waqad rabbuka alla ta'budu illa iyyah anjeun geura taat ka Allah anjeun geura ngabakti ka Allah jeung ulah wani-wani ngaduakeun Gusti dengan apapun dengan siapapun wabil walidayni ihsana jeung papeueuh anjeun geura tilawat kebejantan kedua orang tua imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma tali lamun kahirupan anjeun dituturkeun ku salah sahiji ti anjeunna bising bapana geus jadi duki terang duki duda aki da istrina tos ngantunkeun ti payun tuluy nuturkeun anakna sabumi jeung anakna aya nu kitu dikecik-kitur itu teh anugerah bageur au kilahuma atau duanana cek Allah pala taqul lahumā uff peueuh jangan berkata-kata awas keluarga yang barokah dituturkan ku anak yatim termasuk dituturkan ku inung bapakna ulah rugi ngurus kolot tara rugian ka urang ulah bangga peda urang ibadah na taat ulah bangga peda tahajud tiap malam ulah bangga peda duha tara kaliwat tiap dinten tapi mancangah kami jadi kolot tengah hargaan kami jadi kolot eueuh mangpaat ma eta ibadah yakin. Pak Kiai itu udah kolot abdi marewel baheula ge urang rewel Pak Kiai kolot abdi mah jorok baheula ge urang ge jorok jorokna ngising na kasur da orok keneh
aya orok di Citikur lempang sorangan ke kamar mandi. Lain seuri mikir mamah jeung bapana nuju silih huapan, aa asaan ya asaan pakti budak teh ceurik saha nu nyamper budak ceurik saha halo indungna jeung bapana teh mah itu budak ceurik koloyong indungna teh ridho ka kamar sugan dicarekan mulak cangking dasar anak setan gawe teh ceurik we nyaneh mah enggak ada yang gitu, betul tidak? Walaupun terganggu, walaupun tunduk leres, tapi kalah oh ya Allah kenapa sayang my darling I love you tukang kolang kaling teu parayu kenapa nangis sayang ari dibuka teh astagfirullah maneh bucak sugan aya inung pak kiri hi tai hi aya nu kitu enggak ada, betul tidak? Langsung eta inung teu geuleuh langsung dilap eta popokna diganti, betul tidak? Dibersihan kudu ngaran indung diganti kadang dienenan heula karek entos bobo teh eta budak koloyong deui ka rumah ka ruang makan kadang-kadang poho teh si banyo belewek tai ka akan itu pengorbanan nu ngaran indung. Jangan merasa hebat leuwih hebat tibatan indung urang mah anak nu 8 nu 12 tapi saroleh kabeh jara di kabeh anak ari urang ayeuna dan ngikutin program keluarga anak ngan 2 tapi loba nu teu bisa ngurus anak nu 2 oke hebat saha jeung indung urang kunaon cari sing bete ulah bangga ku titel ieu mah asa hina nuturkeun indung asa hina nuturkeun bapak pedah bapak mah sakolana sakola SR sekolah rakyat hari urang jadi sarjana jangan bangga dengan titel anda, jangan bangga dengan ibadah anda, awas ridallahi ridho walidain suktullah wa suktil walidain ridona Allah ada dalam keriduan indung bapak murkana Allah ada murka kemurkaan indung bapak diajar ngabakti ka indung bapak lamun merek mengpengwaras ulah anak jadi dokter anak jadi pemborong ya caricing di Jakarta indung bapak gering di lembur eta ge ditelepon ku tetangga abang pada pulang dulu ada apa ini mimi geus teu asup senok-senok acan nginumna maksudnya karek baralik di Jakarta mawa mobil mewah-mewah walaupun tukang eta ladang nyarter gitu lain mobil manehna mawa anggur mawa apel anggar beda dahar ku manehna mereka kolot makir waras katarimaeun betul tidak ya teh ibu bapak acakan tidak usah banyak-banyak tidak usah mewah-mewah contohnya be punten ye nu boga indung kene bising si ibu bade ka pasar di ye ka mana sih ka Ciwaru atau bade ka Luragung atau bade ka Surya ka di jalan-jalan rangkul indung urang teh mamah abdi bade ka Luragung abdi bade ka Ciwaru hoyong dipameserkeun naon bageur osok itu ka indung ari cek indung teh mamah mah geus teu hayang naon-naon je meumpeng tiasa keneh barang tuang mamah ke dipameserkeun ku abdi geus atuh maksa-maksa timbang melikeun ucapnya ngan ulah rada teuing mangga mama koloyong ibu ka pasar dauh balik meuli ucap ami haneut keneh datang ka imah geura senokan geura piringan huapan eta si mamah urang mamah baheula neng duka 3 tahun nu 4 tahun dihuapan ku mamah abdi hayang nguhaupan mamah yakin walaupun ucap harga 10.000 eta indung murad cimatana tapi lain cimata kasedihan cimata kabanggaan boga anak nu soleh siga urang bijil doana nu ngelehkeun doa kiai nu ngelehkeun doa jengan bijil hidup teh sing barokah dunia akhirat sing mulia dunia akhirat itu doa nu ngaran indung diijabah ku Allah Subhanahu wa taala insya kunaon cari sing betos dulu mudah-mudahan orang menjadi anak-anak yang soleh amin amin ya robbal
Allahumma ighfir li dhunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Ya Allah Gusti hapunten abdi sareng hapunten Ibu Rama abdi sareng pikasih Ibu Rama abdi sapertos anjeunna mika asih abdi. Amin ya robbal amin ya robbal. Mun hayang boga anak nu soleh talungtik diri pariksa awak urang geus soleh ta acan. Anjakal lamun indung geus jadi tutunggul di astana, lamun bapak geus aya di pajaratan di astana, ceurik jumerit maratan langit ngoceak maratan jagat teu aya mangpaatna. Anugerah yang luar biasa mun indung bapana harirup keneh digawe kahadean. Nu hade ka kolot dihadean ku Allah, nu bager ka kolot dibageran ku Allah, nu berehan ka kolot diberehanan ku Allah, anu ngamulyakeun kolot hirupna bakal dimulyakeun ku Allah. Sabalikna lamun ngahinakeun kolot hirupna bakal dihinakeun ku Allah. Nu goreng ka kolot hirupna mal dihadekeun ku Allah, nu koret ka kolot hirupna dikoretan ku Allah. Tosnya Allahu Akbar. Ya Allah ya Allah, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin amin ya robbal. Jangan menuntut keturunan kita soleh dan soleha lamun urang hirupna wangkelan keneh ka kolot. Lamun urang boga anak nu ngakal, mungkin itulah dosa-dosa kita kepada orang tua kita, karena anak itu, keturunan itu adalah cerminan kehidupan kita. Betul tidak? Sehingga yang manfaatna apa ibu? Hapunten anu kasuhun. Kita tutup dengan doa, ngan seteu acan doa. Ada bonus untuk Pak Agus dan Mama Suci, ada lagu keramat. Sapotong bae Neng Yuyun da geus peuting. Sapotong bae. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ibu hapunten abdi ibu ya Allah. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja.
Ditutup ke lagu keramat, mudah-mudahan kita bisa mengkeramatkan orang tua kita. Loba anu kajantana ayeuna Pak Bu, anu ziarah kubur ka Wali Songo, bagus enggak? Sangat bagus. Tapi alangkah tidak etisna ari kanu tebih disamper ari kana kuburan anu Bapak jarang ziarah. Ya, doakeun ku urang leres. Kintunan Fatihah, kintunan Yasin, zikir ku urang. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang saleh. Sabab idza mata bunu adama in qata'a amaluhu illa min talasin. Di mana anak incu ada meninggal maka putus semua amalna kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah an bakal ngocor teu putus-putus, au ilma yungtafa'u bih, ilmu nu manfaat, sareng au waladun solihun yadullah, keturunan nu soleh sareng soleha anu selalu istiqomah ngadoakeun ka ibu ramana insya nahon. Sakitu bae nu kapihatur bobo sapanon cara ngasapakan takung kasunya berhapunten katada kasadena urang sami-sami cangpungkas kumuntangan barokah dengan ditutup dengan doa. Siap ngiringan doana? Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rafiqir lana min ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa turina wa maulana Muhammad wa sallim ridallahu tabaruk tangkul ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u majidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal mulku walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hablina minas solihin ya Allah. Rabbi hablina minas solihin ya Allah. Rabbi hablina minas solihin ya Allah. Khususan jamin man as'aluni ananda rafa wa bil majlis rahimakumullah. Allahumma aftah alina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal wa syihat wa salamah wal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah. Wasrifana bihaqil Qur'anil adim wa nabiyyikal karim syarra dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah wal barakah bi syiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Karung. Di ibu kota. Jadi ini besok dagang kopi buat besok ya.